Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakuma biasa, ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na, anu teu acan like sareng komenna mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Dina dinten ayeuna ieu dongeng lebet kana seri anu ka 20 hiji nya. Nah, sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Ginggi teh nya anu harita nuju ngudag-ngudag teh disangka musuhna teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ka palawargi mitra kaum dangu sadayana ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi anu ngarasa panasaran ku gerakan kilat geus luncat ka hareup. Geus kitu ngagunakeun jurus lumpat salimpet kidang nyaeta wancahan tina jurus kidang sumeka tina kita beratuning balasariwu tea. Lumpat tarik tapi balucat balicet, lumpat babalicetan teh kusabab hareupeun manehna loba alat-alat pamayang anu ting tarumpuh. Kaduana sangkan jalma lireun teu bisa mireungeuh eces kana gerakan manehna anu babalicetan. Saban anu aya didinya memang teu bisa mireungeuh kalawan eces kajaba ukur aya kalangkang ngolebat. Keur mapan kaayaan teh remeng-remeng ukur kacaangan ku cahaya oncor di sisi darmaga. Ginggi ngabelesat niatna nyusul jalma tadi anu dituduh ulon-ulon kajahatan. Jigana jalma anu dihareup oge apaleun yen aya anu keur nyusul. Ayeuna mah manehna ngagunakeun jurus napak sancang. Malah jiga anu keur ngadoja atawa hayang naon mariksa tepi ka mana pangabisa jalma anu nyusulna. Buktina eta jalma lumpatna ka tempat anu hara-haraeun. Tanajan lumpatna mapai walungan Citarum. Tapi mes-mes jeleng kana kuta, jeleng kadahan kai anu doyong kacai. Malah hiji waktu sukuna nece kana popongkol kai anu ngambang ka bawah cai. Saliwat mah awak eta jalma teh jiga nyuruwuk dina luhureun cai nya siga tumpak popongkol teh. Ngarasa pangabisana keur didoja, Ginggi teu eleh geleng manehna oge nyieun gerakan anu sarua jiga anu keur dipilampah ku jalma dihareup. Malah sawaktu keur aya dina beungeut cai mah Ginggi nyusul bari lumpatan luhureun cai. Jeleng si jalma teh hareupeun luncat ka darat. Manehna lumpat ka darat tapi milihan titincakeun anu rumpil. Kabeh gerakan ku Ginggi diturutan tepikeun gabasa anjog di tengah sampalan. Eta jalma teh kakara eureun geus kitu nangtung ngabedega setengah nulak cangkeng. Naon make nyusul-nyusul kaula cenah. Nah atuh make lumpat. Heueuh pan ku Andika dibeberik bae. Da bongan. Bongan naon? Ginggi ngahuleng heula harita teh. Heueuh bongan jahat. Jahat kumaha?
pikeun kadua kali na Ginggi ngahulang deui. Ieu jalma dituding jahat teh kakaracek batur cantang tu deui nyaan jahat. Buktina lamun jalma jahat saeutikna kudu ngalawan heula, malah kudu nyilakakeun anu nyerangna. Ari ieu mah jiga anu embung ngalawan malah kalah milih lumpat. Nya ceuk batur Andika anu geus ngaruda paksa parawan di Tanjung Pura teh, ceuk Ginggi. Baru kaula mah teu rumasa. Tapan irung Andika ngeluk jiga pamatuk ekek jeung panon sipit jiga Cina. Eta cenah ciri-cirina anu ngaruda paksa parawan teh, ceuk Ginggi harita teh. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Andika teh urang Islam. Si jalma henteu nembalan kajaba ngahuleng lila bari meus-meus gegodeg harita teh. Andika nya anu boga dosana, tapi eta jalma embung nembalan kajabangan belesat bae lumpatna muru leuweung sisi walungan. Ginggi gewat ngabelesat nyusul ngan leuweung teh teuing ku jembet. Sanajan manehna ngagunakeun ilmu sorot kalong, tapi panon teu bisa nembus hahalang anu jara rembet. Eta jalma teu kasusul ku Ginggi, kusabab leungiteun tapak akhirna Ginggi muru deui ka puseur dayeuh Tanjung Pura. Kaayaan di darmaga mah geus tiiseun, nu rame mah di hiji imah nu rada nyingkur. Tamemeh balik ka warung Ki Alpi manehna hayang nyaho kunaon di eta tempat teh masih katangen aya jalma larsup sanajan ukur hiji dua. Harita basa Ginggi asup di rohangan hareup, dipapag ku hiji lalaki sembada, dina cangkengna anu ngagunakeun sabuk kulit anu rubak aya nyelap bedog. Hampura kisilah, peuting ieu mah di dieu eueuh pamaenan jeung eueuh awewe, tutup heula cenah. Nah, hada kaula mah lain edeuk neangan hiburan, omong Ginggi. Atuh komo ulah datang ka dieu, tembal eta jalma. Kusakitu oge Ginggi jadi apal yen ieu teh tempat jalma neangan hiburan, boh pamainan nyaeta judi, boh kaulinan birahi. Di saban meja galitu kendi anu kaambe nyereng, jiga nama urut wadah tuak. Kaula mah kabeneran we ngaliwat, bari sakalian hayang papariksa sabab aya nu dituding jalma jahat ngulampereng di wewengkon Tanjung Pura, ceuk Ginggi harita teh. Andika bawahan Ki Aliman, heueuh nu jaga keamanan dayeuh. Ginggi gideug ngan nyebutkeun apal cenah ka Ki Aliman mah. Ki Aliman keur pakepuk neangan ulun-ulun kajahatan, sugante kisilah patugas keamanan bawahan Ki Aliman. Dumatak geuwat we balik bisi pasangrok jeung jalma jahat, ceuk eta jalma ka tembong sieuna teh. Kisilah jiga nu sieun geuning. Nya heueuh aing mah sieun sabab masih keneh karasa tiisna tungtung bedog nenggel kana beuheung aing, ceuk si jalma harita teh ambek. Ginggi jadi reuwas harita teh. Bedog saha anu nyampai dina beuheung cenah. Eta jalma nyinglidkeun buuk anu panjang katojo ku cahaya cempor, bireungeuh aya goresan tatu dina beuheungna. Nyaho saha ngaranna mah sorana semu harosos matak muriding kadengena. Panonna nyorot sukut jiga cahayaan irungna bengkung jiga pamatuk ekek.
lamun seuri ngagiringkik siga sorak kuda cenah. Nyatu anu tadi pasang rok jeung kaula ceuk Ginggi. Atuh eta jalma beuki kabireungeuh sieuna. Padahal awakna bangbang jeung dina hariguna pinuh ku bulu. Tapi dah harita teh katingali sieunana teh. Ari panona kumaha tah? Sipit teu. Nya panona mah sipit teu molotot ceuk Ginggi. Nya nu ngancam kaula oge ari teu molotot mah panona sipit ceuk eta lalaki bangbang. Si jalma nu dina cangkengna nyorean bedog teh nerangkeun yen sanggeus ngancam manehna sanggeus nu sejen birat lalumpatan eta jalma asup ka kamar para awewe kadenge sora ting jarerit. Kaula teu wani milu asup ka kamar ngan nyaho-nyaho dua cawene anak asuh kaula geus palastra. Saurang ngagantung maneh, saurang neuwek beuteungna ku patrem. Eta teh kajadian 2-3 poe ka tukang anu digujurkeun ku urang dieu lain. Ginggi nalek. Si lalaki sembada unggeuk nganyakeun. Geuning ribut nama anu palastra teh barudak parawan. Lain eta ceuk Ginggi. Si lalaki sembada rumenghap ceuk manehna da teu hade kudu diuar-uar hal anu sabenerna mah ngan anu tetela cenah sanajan awewe anu dua teh memang kembang dayang tapi ari tiwasna ku jalan ruda paksa manya tetap jadi korban kajahatan. Tetep ku sararea kudu dibela jeung tetep ku sararea kudu dipindingan nu gorengna ceuk si sembada. Ari bedog Andika dikamanakeun? Pan ieu noge dina cangkeng ceuk eta jalma bari nyekelan hulu bedog. Nah habet diantep sina nogel lain dicabut tina warangkana pikeun dipake ngalawan jalma jahat atuh ceuk Ginggi. Rek kumaha bisana ieu teh leuwih pinter. Meureun mun kaula maksa-maksa ngalawan kaula ayeuna geus teu bisa diajak cacarita ku Andika. Harita teh Ginggi ngahuleng ngadenge omongan si jalma teh. Tong boroning kudu ngalawan dalah kaula nyaho ngaranna oge kaula dicarek betus. Mun wani nguar-nguar alamat kaula bakal binasa ceuk si lalaki bangbang. Saha ngaranna? Ari Andika. Nah maksudna supaya aing kojor. Si lalaki teh ambek. Sakti mana eta mangkeluk jeung aing ceuk Ginggi jadi nyarita teh kasar. Itu nate bari sakilat nyabut bedog anu nogea dina cangkeng si jalma. Seseukeut bedog digeresel-geresel kana dampaleungeuna tapi teu kerel-kerel. Si jalma molohok jeung molotot sabab seseukeut bedog batan teurak kana dampaleungeun kalah dekok palebah seseukeutna. Sok sebutkeun saha ngaran eta mangkeluk lamun mumul alamat sia ku aing dihampol ku bedog ceuk Ginggi. Atuh diancam kitu mah si jalma nu awakna bangbang teh jadi pupuringisan. Tapi montong dibejakeun yen kaula geus comel nya. Moal sok bejakeun. Ngaku nama ngaranna Ranggaguna tapi ulah diuar-uar cenah. Giliran Ginggi anu molohok heran jeung reuwas Ginggi teh. Andika apal ka ngaran eta?
cek si lalaki Bang. Tapi Ginggi teu nembalan. Ayeuna giliran sianya anu janji ka aing. Ulah bebeja ka sasaha yen aing jalma bedas. Lamun sia comel alamat sia modar. Cek Ginggi nyingsieunan ku tungtung bedog anu geus dekok jeung nilep seseukeutna. Ginggi geuwat ngajengkat sabab ti luar geus ngurunyung jalma sejen. Peuting geus simpe Ginggi gura-giru balik ka warung tea sabab janji rek milu meuting di dinya. Harita teh datang ka warung geus tutup ngan basa digedor mah panto harta teh dibuka nemukakeun teh Ki Alpi nu boga warung tea. Gua Raden kalebet aya bahaya aya ulon-ulon Rajapati cenah. Ginggi oge gura-giru asup jiga nu nya sieun. Kun boga warung langsung dititah numpi di kamar anu ngahaja disayagikeun kalawan merenah. Teu loba ngabantah manehna oge langsung asup ka kamar. Ngan ari geus ngedeng mah hatena kalah noroweco. Manehna masih keneh reuwas naha nya jalma anu ngaran Kiranggaguna teh jahat. Pan Kiranggaguna mah ku aing keur diteangan sabab nya lanceuk sapaguron pisan, cek pikirna bingung. Ginggi capek mikirna, aya ambek, aya kuciwa, tapi keun kapanon poe bijil Ginggi teu sare sakerejep-kerejep acan. Harita teh Ki Alpi ngetrokan panto nyebutkeun kadaharan geus sasarap geus sayaga. Can hayang dahar ah Ki, kewe rada beurang, tembal Ginggi. Lamun kitu panginten Raden peryogi kopi jagong, si Asih nganturkeun ka kamar, cek Ki Alpi. Malah tekung sila geus aya nu ngetrokan deui panto bari haroream ge Ginggi teh cengkat mukakeun panto. Tetela anu aya hareupeun panto teh si geulis anu peuting tadi ngaladenan ngasongkeun kadaharan jeung inuman. Sumuhun si geulis cenah Pak Unu. Meureun ieu anu ngaranna Nyi Asih teh. Ieu manawi kaanggo kopi jagong namun dicampuran ku buah kadu sakedik cenah sorakna teh halimpu. Sok we teundeun dina meja cek Ginggi judes. Ngahaja hayang judes da sieun ieu awewe anu gelenye teh sabab aya anu di anjing cai. Pan seueur jalma oge tadi peuting ka jalma beunghar mah awewe teh. Cek jelema tadi peuting ka jalma beunghar mah cenah awewe teh ting telenden maranis budi itu. Pak Ikno. Manehna ngahaja judes ku harepan si Wanoja malik teu suka terus sarua judes. Ngan bae si Wanoja teu kapangaruhan da manehna mah tetep someah. Ngan pedah teu jijieunnan oge si Wanoja sarua teu hayang neuteup someahna sahinasna. Ginggi ngargot cai kopi jagong panas nya awakna ngadadak seger. Komo eta inuman teh dibere sari buah kadu. Sanggeus nginum sababaraha leguk Ginggi keluar ti kamar niatna eudek mandi di pancuran nu kamari. Nyaeta anu aya tukangeun imah tea. Di rohangan tukang pasarandog jeung Nyi Asih Wanoja unggut eta teh sopan ngan teu dibales ku Ginggi. Ginggi hayang usahakeun malar Nyi Asih kasigeung ku polahna. Lamun kasigeung eta Wanoja moal miharep nanaon ka dirina. Ginggi memang sacara naluri sok kataji mun nempo kageulisan hiji awewe ngan manehna embung kabaud kana urusan cinta jiga nu geus kaalaman jeung Nyi Santimi di lembur cae tea. Tah Nyi Santimi yeuh emut keneh. Omagina emut keneh ka Nyi Santimi. Alah eta carita Nyi Santimi.
berat karena hate geuning rasa cinta teh. Ayeuna bae manehna geus boga janji rek ngawin Nyi Santimi gara-gara kajadian ulin birahi handapeun cahaya bulan teh. Nah bener Ginggi ngajak kawin teh alatan rasa cinta ka Nyi Santimi. Bisa jadi cantang tuh da ieu mah bane bae rek nebus dosa geus nyieun kaulinan birahi jeung Nyi Santimi. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Alhamdulillah dina denget ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui sareng sim kuring Mang Aa ya. Raskeun hanca dongengnya. Urang rehat heula ya. Sakedap Lujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco ya dina channel dongeng Mang Aa. Ka Kang Jaki Mubarok, kumaha damang Kang Jaki di Jakarta Barat. Aturan lujeng ngadangukeun bae. Ka Azam Pilham official ya kumaha damang. Jeung ngadangukeun bae nya mudah-mudahan sehat. Oke ka Mamah Gina di Karawang. Aturan jeung ngadangukeun Mamah Gina kumaha daramang sadayana. Oge ka Parohendi ya di Kudus. Parohendi mudah-mudahan sarehat terasnya jeung ngadangukeun bae. Ka Teh Rita Ersih sareng urang Cimahi sadayana aturan jeung ngadangukeun. Oge ka Teh Yulia Febriani aturan. Ka Mamah El Hatman oge di Saudi aturan jeung ngadangukeun ka Mamah El Hatman. Ka Pananang Wijaya oge aturan Pananang di palihan mananya. Lujeng tepang dangu ya sareng Mangga. Oge ka Kang Cuy 445 aturan di Pandeglang Banten lujeng ngadangukeun. Ka Pak Prabu Arjuna di Banjar sareng urang Banjar Ciamis sadayana jeung ngadangukeun. Ka Pak Aja Suparjo oge di Cimaungnya mun teu lepat mah aturan jeung ngadangukeun. Ka Ibu Dr. Yulinda Belia oge aturan. Ka Panana Samsudin ya aturan di Bandung Panana kumaha daramang urang Bandung sadayana. Oge ka Teh Entin Kartini di Buah Batunya. Lajeng ka Pak Dede Riswandi di Sukabumi Pak Dede aturan. Ka Teh Linda Imut oge lujeng ngadangukeun. Ka Teh Rita Damayanti oge ka Teh Khotimah aturan lujeng ngadangukeun. Ka urang Majalaya ka Teh Yulia Putri kumaha daramang urang Majalaya sadayana aturan. Ka Pak Uwan di Cikampek oge ka ASDF channel aturan lujeng ngadangukeun. Ka Pak Asep Suhana oge lujeng ngadangukeun. Ka Akar channel mangga di Cimenyan. Oge ka Ibu Doktor ya, Ibu Doktor Siti Saodah sareng sadayana dosen-dosen sok ngadangukeun di STI Yamisa Soreang. Keluarga besar STI Yamisa Soreang aturan ujung ngadangukeun. Ka Rens channel oge wilujeng ngadangukeun. Ka Unda ka Panyawangan, Pak Dede Juanda, Pak Jajang Edan. Mudah ge teu edan ya, Pak Jajang. Aya wae. Mah Kang Edi oge kumaha damang Kang Edi? Ka Teh Yom Puspa oge ka Teh Siti Sarah sareng Pak Agus Somantri oge ka Pang Kanu nu lalana wilujeng ngadangukeun dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun dongeng Sunda aturan wilujeng ngadangukeun bae supados teu nyangkolong ting waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Lamun aing tulus ngawin Nyi Santimi meureun bakal aya anu raheuteun hatena pan seta ge janji rek ngawin Nyi Santimi malah manehna mah geus ngalamar sagala rupa ceuk pikir Ginggi. Nyi Asih teh geulis malah bisa jadi leuwih geulis Nyi Asih batan Nyi Santimi. Ngan lamun Nyi Asih kawongroy ku manehna pedah ku batur dianggap jajaka beunghar eta bakal ngaruksak jalan pikiran Nyi Asih. Daapan sabenerna Ginggi malain jalma anu beunghar. Mun ayeuna ngelek endong anu di jerona aya kanjut kundang merekis ku duit emas, pan eta mah pamere batur lain ladang jadi sodagar. Nyi Asih ulah katipu dumeh aing kabireungeunna jalma loba duit, ceuk pikirna. Itu sababna manehna judes ka Nyi Asih. Sangkan eta wanoja malik teu suka terus jadi ijid ka manehna.
Kitu sababna basa manehna eudeuk kepancuran ginggi teu nanya jeung teu ngareret-ngareret acan ka Nyi Asih teh. Ginggi nyaho Nyi Asih ka karamulang ti pancuran. Sabab tadi mangajingjing lodong tas ngalacai. Ginggi asup katampian geus kitu mukakeun pakean tepi ka satengah bulucun. Ngan manehna ngarasa reuah sabab Nyi Asih ka tembong leumpang teunangan jiga rek muru tampian. Ginggi reuas dina gantar loba pakean awewe nyararampai pasti cenah Nyi Asih teh rek nyokot pakeanana anu anyar diseuseuh. Nyi Asih bangun reuas basa ditampian geus aya jalma teh. Saha eta? Cenah. Kaula semah teh cek Ginggi. Rek naon asup kadinya? Har, nyarek mandi atuh rek naon sia ka dieu Nyai? Nyi Asih teu langsung nembalan tapi kalah ngusir Ginggi. Halik heula cenah. Halik kumaha? Kaula geus ditaranjang. Ah, halik heula we. Oh, pasti sia eudeuк nyekot seusehannya ke ku kaula dipangmawakeun. Hei, ulah cenah semu ngajerit Nyi Asih teh. Mimitina mah Ginggi teu ngarti naha piraku rek dipangmawakeun cenah. Bet kalah jiga anu sieun. Ngan basa Ginggi ulah ilik kakara ngarti yen barang anu tinggaleun teh papakean awewe anu teu pantes ditingali ku lalaki gitu. Geuwat kaluar cek Nyi Asih. Tapi Ginggi kalah ngahajakeun gebras gebrus mandi. Ih, dasar lalaki pupujieun cek Nyi Asih dusdis. Pupujieun kumaha piraning mandi bae sia meureun pupujieun mah cek Ginggi malik nuding. Pupujieun naon pirage oge eudeuk nyokot papakean. Pakean naon naha mani mumua dipangmawakeun ku kaula. Ajaba lamun sia boga maksud sejen Nyai. Maksud sejen naon? Nya bisa bae hayang ngintip nu mandi. Ih, dasar lalaki belegug. Ayeuna Nyi Asih mimiti nyarekan kasar. Ginggi atuh sabab ieu tanda-tanda Nyi Asih ijid ka manehna. Ih, judes cek Ginggi. Maneh anu judes mah pupujieun abong jadi jalma beunghar cek Nyi Asih. Ginggi neuteub kakara ayeuna manehna nyaho yen ieu wanoja teh bawel jeung babari ambek. Hayang we dicarikan ku awewe dan supaya boga alasan jang nyieun polah pupujieunnya cek Nyi Asih jiga nu ngewa tapi mung ingkah tidinya. Ongkoh ambek tapi ngajengjen bae didinya cek Ginggi jiga nu ngadeupa jiga nu ambek harita teh ka Nyi Asih. Geuwat atuh kaditu ari ambek mah jiga anu dek ngadeupaan lincar geuningan. Ngadeupaan lincar jang ngarepkeun naon? Duit. Ih, keheulaanan. Geuwat keluar. Katembong Nyi Asih ambekna atuh Ginggi gura-giru di baju jeung di calana harita teh. Geus kitu kaluar bari dusdis. Ah, dasar awewe limpeuran cenah. Limpeuran naon? Nya itu barang-barang mani tinggaleun kitu. Coba lamun teu limpeuran meureun moal getreng jiga kieu cek Ginggi bari rek ngaleos. Ngan sabot keur kitu euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di pajajaran dina seri anu ka-21 dina dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng sareupna di pajajaran urang sami-sami teraskeun deui. Kumaha lalampahan Ginggi teh? Ieu beuki rame ieu.
Ngudag-ngudag nu jahat tugas ti guru nanya. Mangga teras we Bandungan dina seri-seri anu salajengna dina channel dongeng Mang A. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.